Ampun, ada arsa makarek-makarek ini tareknya bak gerohan. Ieu teh mending geus eueuh piring bersih-bersih acan atuh deh sing soleh gerakeun. Yap atuh urang ganong ka dieu. Ari teu di gerohan ayeuna iraha deui geura. Mana seseuhaneun geura ieu teh geus ngabugrung. Ari geus teu eueuh teh sok bakat meni sok mung ecag-ecag acan. Dan meni eueuh jelema PHP-keuneun budak ieu teh geuninganan teteh aput ka mana di tengah dor we hayu. Meni sok tara betah pisan di imah gerakeun budak. Atuh ende mah di pepene ku mamal din kalah bobo kalah cengku dieu deui hudang. Sok ngajakeun ari inung boga pigawean teh. Mana teras uruseun geura ieu teh loba teh kotok sing tampelu gareuleuh. Da di dapur ge meuni kuat segala aya geuningan lamak butut ge meuni balatap. Padahal da kamar ieu teh meme kanu hajat teh diperenan heula imah teh rasaan bebersih. Da eta geuninganan aya balik liat sok capek tepugu. Padahal da di ditu teh teu gawe nanaon. Ngadan ngasuh budak we hayu da di jelema orokan mah geuninganan. Sabari nyeuseuh ieu teh ameh geunaheun. Engke teh pagawean imah beres seusehan beres. Lumayan cangkeul oge ieu tak sabari ngagandong kieu mah geuningan beberes imah teh. Kalahkeun pepadengklangan imah geuning di asa teh kunaon cenah diam atuh deh. Diam bisi murag ke gerakeun. Tuh urang nyetan seusehan geus gararing. Isukan we nelepana mah geus salse balik nganteur. Pan isukan tarek nganteur nu kawinan ka Ciburia. Matak poe aya ribut nyeuseum ame isukan teh balik teh capek teuing apanan.